Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala mu'alifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun ari ieu teh hiji pangeling-eling. Zakaru parantos nyareuskeun para ulama fil gusli dina masalah adus, naon annahu saenyana kalakuan sareng tingkah yupa eta dihampura, naon an batini aqdi sya'ri tina jero bundelan buuk, ai idan akoda tegasna mah di mana-mana narima ngabundel itu sya'ru binafsihi kudirina sya'ru wa ulhiqo sareng dipilukeun bihakan aqdi sya'ri sahaman jalma ubtulia anu dicoba man binahwi tabuin ku saumpamana lisa lasiqo anu napel ieu tobu bi usuli sya'rihi kana pirang-pirang jangkar rambutna ieu man hatta mana sehingga yen nyegah itu tobu usul almai kana tepi na cai ilaiha kana usulu sya'ri walam yumkin jeung teu kongang naon izalatuhu ngaleungitkeunana tobu wa qad saraha jeung nyata parantos meretelakeun saha Syaihu Suyuhina hiji guru ti pirang-pirang guru urang sadayana Zakaria al-Ansari tegasna mah Zakaria al-Ansari bi anhau kalawan sanyana tobu layul haku eta teu bisa diseruakeun, teu bisa dipilukeun tobu biha kana aqdi sya'ri bal alahi balik ta eta tetep wajib ka man atayamumu ari tayamum. Lakin qala tetapina parantos ngadawuh sa tilmiduhu muridna itu Syekh Zakaria Syaihuna tegas nama guru urang sadayana Ibnu Hajar waladi sareng ari kaol yutajahu anu dianggap unggul itu ladzi al apu eta dihampura li darurati karena madarat wasadi suha sareng ari anu kagenep natina sitah tartibun eta tartib kama sapertikeun perkara dzukiro anu parantos dicaritakeun emak min takdimi ghusil wajhi tina ngaheulakeun ngumbah rarai paliyadaini tuluy dua panangan parosid tuluy mastaka parijlaini tuluy dua sampean litibai karena turut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walawin gomasa jeung lamun teuleum saha muhdisun jalma nu hadas walau pima in qalilin jeung sanajan dina cai anu saeutik biniatin mu'tabarotin kalawan make niat anu diitung mimma nyatana perkara maro anu geus kaliwat ieu emak aja maka nyukupkeun itu in gimas hu ka muhdis anil wudu'i tina wudu walau lam yamkus jeung sanajan teu cicing muhdis bil ingimas dina teuleumna zamanan dina zaman yumkinu anu kongang pihi dina zaman naon atartibu tartib naam bener bieu ajazahu ngan lawig tasala lamun mandi itu jalma biniatihi kalawan niatna jalma biniatihi kalawan niatna wudu payustarotu mangka disyaratkeun pihi dina igtisal naon atartibu tartib hakikatan dina hakikatna walaya duru sareng teu madarat naon nisyanu lumatin pohona satotol au lumain atau pirang-pirang totol pi ghairi a'dha'il wudu'i dina salianti pirang-pirang anggota wudu balau kana balik ta lamun bukti alama eta tetep luhureun perkara ada anu ngalianan ieu mah a'dha'ahu kana pirang-pirang anggahota na wudu naon maniun anu nyegah kasyam'in sapertikeun lilin lam yadurru mangka henteu ngamadaratkeun itu mani
kama sapertikeun perkara istadharu anu parantos ngadohirkeun hukana emak saha sayuhuna guru urang sadayana. Walau ahdasa jeung lamun boga hadas si jalma wa ajnaba jeung junub si jalma aja maka nyukupkeun huka jalma naon al-guslu adus anhuma tina hadas jeung junub biniatihi kalawan niat guslu. Wala yajibu sareng teu wajib naon tayakunu umumil ma'i ngayakinkeun ngumumanana cai jami al-udwi kana sakabehna anggahota bal yakfi barita cukup naon golabatu donni ngalindihna prasangka bihi kana umumul ma'i. Parun ari ieu eta hiji cabang. Lausaka lamun mangsal mutawadi ujal manu wudu awil mugtasilu atawa jalma nu adus pitathiri udwin dina ngabersihkeun anggahota qoblal firogi dina samemeh beres min wuduhi tina wudu na mutawadi au guslihi atawa adusna mugtasil taharo maka kudu ngabersihkeun si jalma hu kana itu udwun wakada jeung etanya kitu deui saperti udwun ma ari perkara ba'dahu anu tetep ma dina sabdan udwun pil wudu'i dina wudu au ba'dal pirogi atawa dina sabada paragat min tuhri tina susucina jalma lam yuasir mangka teu napakan itu syak. Walau kana jeung lamun bukti naon asyaku mangmang piniati dina niat lam yuasir eta henteu napakan itu syak aidon deui alal aujah nurutkeun qaul mu'tamad kama sapertikeun qaul fi syarhi minhajin wa dina kitab syarah minhaj li syaikhina kagungan guru urang sadayana. Wa qala sareng nyarios syaikhuna fihi dina syarah minhaj kiasuma ari kiasan perkara yati anu bakal datang ma pisaki dina mangmang ba'da fatihati dina sabada fatihah wa qabla ruku'i jeung dina samemeh ruku eta anu sanyana kalakuan lausaka eta lamun mangmang si jalma ba'da udwin dina sabada hiji anggahota fi asli goslihi dina asal kumbahanana udwun fi asli goslihi dina asal ngumbahna udwun lazima mangka wajib huka jalma naon i'adatu ngabalikan deui itu gosluhu au ba'di atawa sarehna udwun lam talzam maka henteu wajib itu i'adah huka jalma pal yuhmal mangka dipilukeun naon kalamuhum cariosan ulama al awalu anu awal ala syaki kana mangmang fi asil udwi dina asal ngumbah anggahota labadihi henteu dina sawarehna udwun. Wasuna sareng disunatkeun lil mutawaddi pikeun jalma nu wudu walau bimain jeung sanajan ku cai maksubin anu digasab alal aujahi nurutkeun qaul anu kuat qaul mu'tamad naon tasmiyatun maca bismillah awalahu dina mimitina wudu ay awalal wudu'i tegasna mah dina mimitina wudu lil ittiba'i karena turut ka Kangjeng Nabi wa aqaluha sareng ari pangseutikna tasmiyah bismillahi eta lapad bismillahi wa akmaluha sareng ari pangsangpurnana tasmiyah bismillahirrahmanirrahim eta lapad bismillahirrahmanirrahim wa tajibu sareng wajib itu tasmiyah inda Ahmad nurutkeun Imam Ahmad wa yusanu sareng disunatkeun qablaha dina samemehna tasmiyah naon at-ta'awudu maca ta'awud maca a'ud a'udzubillahi minasyaitonirrajim tia wa ba'daha jeung dina sabana tasmiyah naon asyhadatani dua syahadat walhamdulillahilladzi ja'al ma tahura sareng lapad alhamdulillahilladzi ja'al ma tahura wa yusanu sareng disunatkeun liman pikeun jalma taroka anu ninggalkeun jalma hakana tasmiyah awalahu dina mimitina wudu naon ayatia yen ngadatangkeun si jalma bihakana tasmiyah asna ahu dina tengah-tengahna wudu qailan barina anu ngucap bismillahi awalahu wa akhirahu labada pirogi henteu sunat dina sabada beresna wudu wa kada sareng nyakitu deui yusanu pinahwil akli dina saumpamana dahar wa syurbi jeung nginum wa talipi sareng ngarang wal iktihali sareng disipat
mima tegasna tina perkara we yusanu anu disunatkeun lahu kana ma naon atas miatu maca bismillah wal mankulu sareng ari anu katukil ani Syafi'i ti Imam Syafi'i wa katsirin jeung kalolobaan ulama min anaminal ashabi ti pirang-pirang ashab Syafi'i anna awala sunani eta sanyana mimitina pirang-pirang pasunatan atas miatu eta maca bismillah wabihi sareng kalawan mankul jazama tos masti saha An-Nawawi Imam Nawawi fil majmu' dina kitab al majmu' wa ghairi sareng lianti al majmu' payanwi mangka nganiatan mutawaddi maha syaratan tasmiyah inta ghusil yadaini dina nalika ngumbah dua panangan wa qala sareng paratos ngadawuh saha jam'un mutaqaddimuna golongan ulama anu ti parayun inna awalaha kana saenyana mimitina sunanul wudu asiwaku eta siwak summa ba'dahu tuluy dina sabadana siwak summa ba'dahu tuluy eta tetep dina sabadana siwak teh atas miatu ari maca bismillah parun ari ieu eta hiji cabang tusanu disunatkeun naon atas miatu maca bismillah litilawatil qur'ani karena rek maca Quran walau min asna'i suratin jeung sanajan di tengah-tengah maca surat fi sholatin dina salat au kharijiha atawa dina luareun salat wali guslin jeung karana rek adus wa tayamumin jeung tayamum wa tibihin sareng mencit fagoslul kapaini tuluy ngumbah dua dampal panangan maan barina bareng ilal ku'aini nepi ka pigelangan dua ma tasmiyati saratana maca bismillah al muqtaronati anu dibarengkeun bi niati kalawan niat wa in tawaddoa jeung sanajan wudu di situ si jalma nu wudu mutawaddi min nahwi ibrikin tina saumpamana kendi au alima atau nganyahokeun itu jalma nu wudu mutawaddi tuhrohuma kana suci na kafain lil ittibai karena turut ka Kangjeng Nabi pasiwakun tuluy siwak ardon barina malang pil asnani dina pirang-pirang huntu zahiron dina zahirna wa batinan jeung batinna luar jero watulan jeung barina manjang pilisani dina letah lil khabari sahih karena aya hadis anu sahih laula an asyqa lamun henteu yen ngamasyakatkeun kaula ala ummati ka umat kaula la amartu tah yakin bakal marentah kaula hum ka itu ummati bisiwaki kana nyusur kana nyiwak inda kuli wudu'in dina nalika tiap-tiap wudu ai amro ijabin tegasna mah marentah kalawan ngawajibkeun wayah sulu sarang hasil itu siwak bikuli hosanin ku sakur-sakur anu kasar walau binahwi khirqatin jeung sanajan kalawan saumpamana lamak au asnanin atawa kai asnan wal udu sareng ari kai abdolu eta leuwih utama min ghairi tinimbang salianti ud wa aulahu jeung ari pangutamana ud dzurrihi thayyibi eta anu ngabogaan ambe anu seungit wa abdaluhu sareng ari pangutama na dzurrihi thayyib al araku eta kai arok labi usbuihi henteu ku curugna jalma walau khosanatan jeung sanajan anu kasar hilapan halna anu nyulayaan lima kana perkara ihtara aroparantos milih hukana ma sa Nawawi Imam Nawawi wa inna mayutakadu jeung pasina disunat muakadkeun atanapi dikukuhkeun naon asiwaku siwak walau liman jeung sanajan pikeun jalma la asnana anu teu aya huntuan eta mawujud lahu ka man likuli wuduin pikeun tiap-tiap rek wudu walikul sholatin jeung pikeun saban-saban arek salat pardiha tegas nama parduna salat wa napliha jeung sunatna salat wa in salama jeung sanajan salam si jalma min kulli rakaataini tina sakur-sakur dua rakaat awistaka atawa nyusur si jalma liwudu iha karana wudu salat wa ilam yapsil jeung sanajan henteu kapisah bayanahuma di antara wudu jeung salat naon pasilun anu misah haitsu lam yahsa usa kira-kira henteu sieun itu si jalma tana jusa famihi
kana kanajisan cangkemna jalma. Wadalika jeung ari eta yuta akadu li khobaril Humaidi eta karana aya hadis Imam Humaidi bi isnadin kalawan isnad kalawan sanad jayyidin anu alus rakaatani ari 2 rakaat bisiwakin kalawan make siwak dulu eta leuwih utama min sab'ina tinimbang 70 naonana rakaatna bila siwakin kalawan henteu nyiwak walau taroka jeung lamun ninggalkeun si jalma hukana siwak awalaha dina mimitina salat tadaroka mangka nyusulan we si jalma hukana siwak asnaaha dina tengah-tengahna salat bipilin qalilin kalawan pagawean anu saeutik kata amumi sapertikeun make sorban. Wallahu a'lam.